mananya nu kuring? Oh, siga nu rada ruksak. Ari nu ieu mah pas pisan. Kuring gus milih tempat kuring. Sahanya batur kamar kuring? Oh, pelayanan di dieu mah butut pisan. Kuring kudu mawa koper sorangan jeung sagalana ruksak. Kumaha anjeun bisa sare di dieu? Batur kamar kuring boga kasur nu alus. Jeung manehna teh sigana butuh duit. Oh, ngaran anjeun Mary nya. Kumaha lamun kuring masihan $100 terus urang tukuran kasur? Anjeun bisa sare di dieu. Oh, urang kudu mikirkeun cara sejen. Oh, kurir kuring gus datang. Kuring bakal nyokat eta. Oh, halo. Ieu duitna. Oh, jeung ieu keur kuring nuhun. Hayu urang tinggalin naon nu kuring menang. Wah, papan kai nu galede. Oh, oke. Kuring kudu hati-hati. What? Oh, hentuh. Sigana kuring hentuh hati-hati. Oh, kuring manggihan hiji hal. Siga bagian tina kasur kuring oge. Jengbor. Keren pisan. Hayu urang kaluar. Mantap. Kuring bakal boga kasur nu pangendahna. Aya alesanana naha bapak kuring ngajarkeun cara ngagunakeun pakakas. Jeung ayeuna kuring ampir beres ngarakit kasur keren kuring. Wah. Naon? Moal mungkin si miskin eta boga kamar nu leuwih alus ti kuring. Kuring oge bakal mesen kamar impian keur kuring sorangan. Oh, jeung ieu kiriman kuring gus datang. Wilujeng siang, ieu duitna. Kamarna ditungtung lorong, panto katilu. Oh, kuring keur nungguan kamar nu pangalusna. Tingali Mary, kamar kuring langsung jadi dina sababaraha detik. Ati-atinya jeung kaulinan kuring. Eta berharga pisan keur kuring. Oh, enya, kieu mah leuwih alus. Foto-foto kuring nu endah. Alus pisan. Ciao. Nya, ciao. Kamar kuring gus rapi. Jeung kuring siap cicing di dieu. Oh, man. Kamar kuring karasana rada kosong. Kuring boga ide nu alus. Kuring butuh gorden pelangi ieu. Tungguan. Ieu bakal katingali endah di kamar kuring oge. Kuring kudu ngahias tembok, jeung kuring boga ide nu alus pisan. Tah kitu. Kuring boga hiji hal dina ransel kuring. Tingali, gunting, jeung kardus. Jeung ayeuna aya cetakan kembang nu lucu. Kuring boga cet, jeung tebak naon nu bakal kuring lakukeun ayeuna ngecat sakuliah tembok. Hayu urang pake kuas karesep kuring. Tingali hentu hesepan, jeung katingalina jauh leuwih alus, kuring resep pisan. Oh, naon nu diarepkeun ku manehna tina kembang-kembang eta? Ide keren sejenna. Naon nu aya di dieu? Stik es krim kosong. Ieu bakal jadi rak nu alus ke rupa-rupa barang keren. Mantap. Kamar kuring dus katingali leuwih alus. Tapi, naon duinya? Wah, oh kaos kaki. Urang butuh leuwih loba duit. Kieu mah jauh leuwih alus. Tinggali kumaha warna-warni jeung kerena kaos kaki ieu. Aya nu kurang. Oh, enya. Kuring bakal nyieun karpet gede tina kaos kaki kuring. Mantap. Oh, ieu rada kaku. Bingo. Kuring bakal nyieun ayunan keur sakuliah kamar. Mengketna kudu bener-bener kuat. Wah! Hai Emma. Naon? Oh, ulah. Hai Marane, hayu ulin ke tempat kuring. Oh, tah maranehna, kuring lumpat.
Hai Rachel jeung Jessica. Kuring hayang ngenalkeun tatangga miskin kuring Mary. Nya anjeun teu kudu nyapa manehna oge. Hayu kuring tunjukeun kamar keren kuring jeung urang ulin bareng. Katingalina emang mantap pisan. Jeung Mary teu menang ka dieu. Ulah deket-deket acan ka kamar kuring. Naon? Oh, kena naon? Kuring bakal manggihan kagiatan sejen tanpa maraneh. Oh, papan eta siganu bisa dipake ku kuring. Hayu orang cokot. Oke, naon deui nu kuring boga di dieu? Sabotol Coca-Cola. Naon nausina? Oh, enya. Kuring bakal butuh eta. Kuring geus balik deui ka kamar kuring. Kuring kudu nunda botol Coca-Cola di dieu. Jeung kuring bakal ngagunakeun ieu salaku meca. Jeung di luhureun eta, kuring bakal nunda biruang lutik kuring. Tangtu wae permen, saha nu teu resep? Naon? Naha manehna bet bunga? Oke barudak, urang ayeuna nyetel karaoke nepi ka sora pangtarasna. Oh no! Naon? Oh, gandeng tuing. Kumaha cara mariumanana? Kuring nyaho naon nu kudu dilakukeun? Okay. Oh, maranehna mata kuring liur. Keamanan, punten bantuin kuring, batur kamar kuring keur ngayakeun pesta nu gandeng pisan. Urang bakal ngabereskeun ieu ayeuna keneh. Keur naon maraneh? Teu meunang gandeng di dieu. Naon? Punten, tapi kuring teu bisa mantuan anjeun. Naon? Nyages, kuring bakal neangan cara sorangan. Kuring boga ide? Kuring boga balon. Hayu urang tiup jeung tempelkeun kana lalangit. Babaturan Emma pasti hayang datang ka tempat kuring. Jeung kaset oge bisa jadi hiasan nu mantulkeun cahaya nu keren. Ieu bakal sampurna keur bola disko kuring. Mantap! Awesome! Wah, luar biasa! Cool! Jeung musik nu tarik. Hayu urang pesta biruang. Wuhuu! Aya naon ieu? Okay. Pesta duih? Emma punten, tapi urang reka kamar batur kamar anjeun. Hai Mary, hayu urang joget. Oh, maranehna ninggalkeun kuring. Meni endah pisan kuku kuring. Naon eta? Wah, Mary tulungan kuring, aya beurit. Naon? Oh, naon? Oke, kuring bakal ngabereskeunana ayeuna. Oh, tinggali meni lucu pisan. Kuring bakal ngukutna. Kuring sabenerna hayang boga sato kukutan sangkan teu bosen tuing. Kuring malah nyaho cara nyieun imah kardus nu keren keur manehna. Hayu urang gunting bagian-bagiana jeung jieun imah nu alus. Anjeun pasti bakal butuh gorden keur jandelana. Jeung papan ngaran. Ngaran anjeun bakal jadi Mickey. Hayu asup ka imah, bager, anjeun jadi sahabat kuring ayeuna. I love you. Lucu pisan. Kuring oge butuh sato kukutan. Hayu urang panggihan carana. Kuring butuh sato kukutan nu panglucuna di dunya. Oh, ieu babaturan anyar kuring. Di mana babaturanana? Oh, tinggali ratu anjing nu lucu ieu. Ngaran anjeun bakal jadi Phoebe. Kuring nyeta nu boga anyar anjeun. Nyages, kuring bakal nyisiran buk anjeun sangkan anjeun gelis siga kuring. Jeung urang bisa make sababaraha aksesoris. Wah, anjeun katinggali mewah pisan. Ieu kadaharan keur anjeun, pek dahar gelis. Nah, Miki sabenerna resep ka Phoebe? Eta mah loba pisan cintana. Henteu, anjeun teu meunang kitu. Maranena kudu babarengan. Cicing! Phoebe, anjeun ulah kadinya. No! Miki, cicing! Oh, ulah! Miki kuring sigana resep ka Phoebe anjeun. Lucu pisan. Barudak, nah marane resep kana video you. Lamun resep, pastikeun pikeun nga-like, subscribe ka channel urang, jeung tinggalkeun komentar di handap. Urang bakal panggi Dwi Geragiru. Bye!